Sa akrab nak maneh jeung babaturan, sa deket nak maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Ari jadi salaki ulah loba nuntut anu jadi pamajikan. Kan bae pamajikan dek sigak kitu oge, dek gendut, dek hideung, dek buri. Da pagawean oge di sumur, di kasur, jeung di dapur. Ulah nuntut hayang geulis, hayang seksi, hayang glowing, hayang bodas. Modalan atuh ku duit, nanaon oge. Ari nuntut bari jeung teu sok jeung duitna. Lamun hayang boga pamajikan geulis, modalan ku duit. Lamun sakirana ngan saukur nuntut tungkul hayang A B C D teu gableg duit, ngajarong. Tos di mana, Cek? Iya, geus beli kipas di pasar. Ih, usum tiris kieu meuli kipas. Ya, dan urang mah aku udah cuacana hareudang wae, da boga tatanggana paranasan. Itu semua alah sia eta kunaon? Itu kunaon sih emang di palawan aing mah diluhur. Heuh, nah teh jelema jadi teu eling kitu. Kunaon ca istighfar udah sok kituan. Dari siang aing mah keur ngonten sok sarariwo. Oh, terbalik. Kata-katana tuh ca. Iya, ngaranna ngehirup. Kalau mah cobaan, cobalah mun loba saweran, mata dondut ka aing. Baladageun ku sia. Kunaon mana jebleh? Di hate kada ngomongkeun. Lawan sia teh, lecek leh. Tong sabar. Aya naon ngarayu? Mau beli apa? Kunaon sih eta teh lewat? Enu ngomongkeun. Aing dilawan anjing lain. Bae sabar we. Daripada neuleuh sabar mending pasau. Cok, kata-katanya dong buat orang sabar. Kata-katanya buat orang sabar, akan tak sabar nepikeun kakian tempat sugro ge matak bodar. Kali-kali mah jenggut asya huluna dan detan sungutna. Maneh sedil ka urang, terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Beledageun. Janji di atas materai wae dibohongan. Komo deui maneh anu janji di atas kasur. Baledageun. Ubur-ubur ikan lele, mobil sedan warnana hejo. Awewe zaman ayeuna becus dandan teu becus ngejo. Becus dan teu becus ngejo. Letakan ta beungeutna ku sia. Cie ngecet deui. Emang siluman careuh nu kamari ka mana? Anu ku maneh dibangga-bangga, anu ku maneh dipuji-puji. Kunaon ieu siluman careuh nu kamari tidak sesuai dengan ekspektasi. Hakan sia. Baladageun. Heran aing mah ku jelema kitu nya. Eta pikiranna make jeung mikiran hirup batur. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi. Uruskeun hirup sorangan, mikiran ka susah sorangan ge. Aing mah geus leunang. Nah, ieu betra rajin gitu uruskeun hirup batur. Mikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalah boh paramek. Ieu mah ngahaja dibake mikiran hirup batur. Areueuh ada. Sia mah usaha mumul, gawe horean, ulin getol, dahar gemul. Ari nyieun status akan indah pada waktunya. Cik atuh sia teh eling, ari molor teh ulah ti berat teuing, besi hese hudang. Baladageun. Aing jempe lain aing eueuh kawani.
Tapi piraku aya anjing eker ngagonggong ku aing kudu dilayanan mah. Palaur ngegel. Kedar we rabies kena sungutna. Yes. Tapi ieu lain masalah anjingna. Paham meureun. Dengekeun Asia ontohon. Lamun hayang neuleuh sifat awewe Asia deuleuh we warna kutangna Asia nu dipake. Lamun warna beureum berarti wanian. Asia lamun warna biru berarti otakna ambisius. Lamun warna koneng berarti cerewet. Komo lamun make warna hideung mah Asia montong daek. Kadaul eta teh. Usabab mumuhnya seuh jadi hoream kateuleuk kotor. Kitu Asia aduh bener teh. Peledageun. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. What? Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh maneh parasea. Ulah sok waka gampang percaya. Saacan aya buktina. Yes. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu ecek jeung ecek. Bener teu? Dengekeun besti. What? Urang teh kejauh ku salaki mah dianggap ngage Wonder Woman. Buktinya urang mah tara ditanyakeun. Ai kamu capek enggak sehari-hari? Ai kamu diem di rumah bosan enggak? Atau ai kamu pengen healing apa enggak? Yuh, panyeri hati-hati mah. Tara daek ditanya, kamu teh sehat apa enggak? Atau punya uang apa enggak? Sakapeng mah hayang teurik ose-osehan. Loba-lobana sangu nu kumaneh di dahar. Ari batin anu kataleg mah anggar we begung. Beledageun. Dengekeun besti. Mak lamun geus nyieun video. What? Ngajian geus kolot oge ngarasa ngora. Paduli teuing dek cek batur dek disebutkeun eueuh ka era ge. Nu penting mah anu iri tamah panas. Urang gaya bebas. Bener teu? Peledageun. Beka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut 1 juta kenangan daripada motor halus 1 juta sabulan. Lieur besti. Peledageun. Rek salingkuh sok. What? Rek satia alhamdulillah. Atuh bosen tinggalkeun. Tong riweuh. Gampang jeung saya mah. Peledageun. Dengekeun marpu ku aing sia di bejaan heueuh. Cek aing oge lamun nginum teh pucuk ulah jeung hileud-hileudna. Jadi sia mah rarate ka salaki batur. Peledageun tak ku sia. Dengekeun ari sia lur heuh aing boga babaturan baheula keur aing parawan heuh tah jeung si Kardun goblok baheula mah asa panggantengna asa pangkerena asa pangwowna salam sobri ku aing dilirik majarkeun teh cenah tidak tertarik da aing mah tertarik ge sama yang cantik tinggi kurus dan putih ye ayeuna mah heuh tempo panggih jeung aing ka aing Asia leunya-leunye sunyam senyum terus dina sosmedna nyin status kieu sedang mencari calon istri cenah senggol nih duda beranak 2 cenah tidak perlu cantik yang penting setia dan menerima apa adanya. Ngok sia kurung eta mah omongan lalaki anu kaselek paraje goblok. Labok tak sia peledageun. Eker sia anu sok ngagorengkeun aing, anu sok nguruskeun hirup aing, anu osok mitnah aing, maju ieu ka dieu kabeh ku aing didoden. Peledageun tak sia. Besti, salah sahiji anu menyebabkan rumah tangga jadi ancur